Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng di acara ngador. Ohang manajemen channel masih. Wahyu Rohe channel ngadu bako ngador naon. Ngador mah biasa lagi openingnya di mobil nyaho urang. Openingnya di mobil. Ieu mah ngadu bako. Pan Wahyu Rohe channel. Memang teu meunang urang ieu nanti latihan. Kena naon latihan pan ieu imah saha ieu batur. Ieu mah ieu pan urang keur ngador ka Wahyu Rohe. Aneh wae. Salah wae jeung ieu bae. Cot. Sok teh sok ngamimit ya. Nah, itu Sok ngamimit ya. sok ngamimitiana tuh. Itu geus. Tadi mah berarti tadi lain aja lah. Tuh urang teu nyaeta mah nyangarti we lah. Bisi kitu nya nu di Ohang Manajemen Channel anu sok nonton sok ka dieu. Toh, gitu. Tingali Wahyu Rohe Channel. Sekali deh ya. Ohang Manajemen Channel, pansur subscribe natunya, wah fan luar biasa. Pamugi oge nyekribe Wahyu Rohe Channel dina acara ngadu bako. Se pokoknya tuturkeun. Atuh nu ieu nu subscribe Wahyu Rohe Channel, tiasa subscribe ka Ohang Manajemen Channel. Ya, Urang malah hiburan. Hiburan sabari naon teh nya paling manfaatna lah sugana emang. dari tinggalnya kontenan we udah ngobrol ulah. Jadi kudu aya manfaat bener. kudu aya manfaat. Coba lamun tek ieu teh kan ieu ditinggalikeun ieu na gambarna kabeh. Coba lamun ka dieu udah pasti moal manfaat. Terat orang temiluan eta mah. Jadi lamun kamera ka ditu mah teu manfaat maksudna. Oh, baik boy. Ada winya pernah Mengker naon tukangnya naon eta? Naon eta? Star Vision mempersembahkan ANP Films dari penulis Preman pensiun. Nonton di Iflik pasti ada ya. Di mana? Film Baik Boy Iflik. Apa teh? Ngiluannya di dinya urang ge jauh. lain ngiluan deui da ieu pemeran utamana. Woi, bola. Aep Bancet. Ayo bancet. Pemeran utama Aep Bancet saha? Pelabadinya anu harita rada teu pede teh. Pan baturung pemeran utama teh keranteng naon. Wah. Ya pancet siapa ya pada datang kieu. Nah ieu. Iya. Salahna. Was-was teh meunang. Wasmani Was-was teh meunang tapi Meunang. was-was sabari kitu teh salah eta teh. Kuduna Was-was teh tuluy keun oh nya aju urang sieun tah sieun teh sieun teu bisa ngalakonan anu dipercayakeun teh dina ieu iya. meunang jadi urangna tuluy berusaha untuk ngaieu pede tingkat pede urang percaya diri tidak hanya untuk saya. carekan tuman lah. hanya siau lagi Carekan tuman. teu nyaho Jangan ngarekan pan urang. dengekeun sia teh ari jadi pemain seni pelawak teh lain ibarat silat rek sagede kumaha wae jelemana tampanan ku urang kitu teh Urang kamari pas silat tampanan ka teungeul. salah maksudna kieu rek lawan saha wae da urang ditunjuk urang nu kudu maju Pede, we percaya diri. sok Wahyu Rohe Salah teu percaya diri urang mah pede tiba lagi. ai tadi ngomongkeun naon atuh nya Lain mimitina. Dikeun Pak, ai mana apa teh? Adipati doakeun apa? Sakitu gantengna disandingkeun jeung urang tuh jauh. Tidinya tapi ka dijelema alor we teu pede.
cakapan gitu, iya ganteng, iya ente. Jadi salah sahiji. Emang skenario na kudu kitu. Anu kasep jeung nu goreng temang. Jadi cantang tuh anu kasep teh bakal dikenal ku anu. Cantang tuh, hang goreng batuk dikenal ku masyarakat. Hidup goreng batuk. Jeung ulah sing percayalah jelema mah wanu goreng wanu kasep. Bener lalaki wanu goreng wanu kasep. Cek asana wanu manusia lah, wanu goreng, wanu kasep, wanu alus, kabeh ge rata. Tinggal jelemana ngaku teh kana eta, kana ieu ayeuna maneh rek dirobah jadi sasaha oge bakal teu dikenal ku batur. Nah, nya heuh, aya pancet tu mana? Juk mana teh dirobah di irung silikon. Nah sanes ieu tuh teh. Kumaha mun isuk pake teh malaikat rek ngajemput. Eueuh, mana saeb eueuh. Sanes pada gitu. Ya aman berarti orang teu dijemput. Berarti gitu ini mah. Jadi emang dijemput. Ketika kabeh geus dijemput kabeh di dunia ka akhirat kabeh dijemput. Tinggal sia sorangan. Terus sia. Nah dau cari kekulunan antep. Batur geus maraot. Sia cicing di dunia sorangan. Sok kelola dunia ku sorangan. Sete kos nahan wae. Assalamualaikum. Geus. Ongkos cenah moal teh Ustaz. Lain. Salah saya cerita makan hoang. Tapi memang bagus benar. Benar. Urang ulah sieun maot, si maot mah tos aya nu ngatur. Kumaha mun urang batur maot urang sorangan. Loba lantaran anu kasep nu ganteng teh jadi barokah, nu goreng batu jika urang-urang jadi barokah. Amin. Mudah-mudahan. Tong helok. Da jelema mah di dunia mah ngan sakedeung. Ngan saliwatan. Anu lila di mana? Hah? Cemedang. Benar. Eta ge balik deh ke sini budaya ya. Nu tadi cek Kang Aep. Kang ieu mah inspirasi lah buat teman-teman menggeluti seni di luar sana. Mungkin wae seueur junior-junior urang. Dina seni pan henteu sa mulus naon anu dibayangkeun kan pasti aya terjal gitu mangi lara wirang kan dina kasenian mah kitu kan nya. Anu paling henteu berkesan tah imah anu paling suka duka we gitu ya mah. Dukana we, sukana mah geus pasti loba. Dukana kira-kira na kesenian naon? Dukana non dina maksudnya pengalaman anu pernah kitu nya. Lamun manggung atawa naon? Lamun manggung. Pernah ieu mah. Yalah tong kesedih atuh. Biasa. Tong disedih-sedih gitu teu sedih teh sumpah. Teu sedih teh. Teu yang sedih. Biasa. Jadi duka anu pernah kaalaman teh nyaeta poe ieu pisan. Aing rek sedih teu kae ulah. Lain ulah. Teu kae jadi kayaknya. Aing mah kamana we teh aing mah ngomong mah. Penting. Bayaran gede. Teh jadi kieu baheula pernah ka manggung ka hiji daerah. Waktu eta mah kala dina kesenian atau dina kesenian. Kala bisa lawak dina kesenian. Ya, dina kesenian sebuah dina lawak lah, pandaeuna digelutin lawak. Ya mungkin lawak we. Dina lawaknya. Dina lawak. Ari jadi ngalawak pernah harita ditah ngalawak. Di hiji tempat. Ai di hiji tempat teh musik sedih. Teu kudu da teu sedih. Ya mah pikageuleuheun lah itu namanya gitu. Jadi pas ngalawak di hiji tempat di salam di daerah Subang. Di daerah Subang. Manggung cari tanah manggung geus cenah ieu candi kenal ta. Nya maksudna ieu pelawak dari Bandung. Pelawak dari Bandung. Cek. Pelawak teh asup teh ada urang pan 17 Agustusan ieu. Agustusan. Wah, teh kulah teh alhamdulillah. Pinah pelawak dari Bandung teh kieu nya masuk. Tah jeung reog harita mah jeung reog ti dituna. Pas naik ka luhur. Nya naik mah ka luhur sehari aja. Nya maksudna naik ka luhur panggung. Panggung pas ka panggung kieu. Nah teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Ninggalin naon atuh? Ninggalin naon eta? Ninggalin Saya teh naon ya? Oh. Ningali naon ya? Ningali kursi. Kursi teh. Kursi ungu, kursi loba. Lu nonton teh hansip. Hansip tiluan. Kita mah anjing 2. Panitia we di belah dieu ka gunung. Oh, wow nonton. Peuting, kaputingan teuing. Penonton geus baralik. Oh, apa nu nu kitu mah pandijikeun jeung budak ning budak tatarian berenang. Geus kitu mah geus budak tari mah bawa balik. Bawa balik urang di bidang tabukeun. Wah nu nonton ya. Sempat gitu duit. Sempat. Tah. Tapi geuning pernah oge panu kajadian dina panggung roboh son ngeuyeuk. Tah eta mah duka bener. Duka pisan. Duka pisan. Di penyanyinya nu katinggal ku Eta jeung Mang Aji. Mang Aji. Di daerah Sukabumi teh jampang nanya. Pokoknya daerah eta lah. Untung orang pasti ngilu wae pas duka teh. Pas suka wae. Ya kanu hajat harita ampura bisi-bisinya bisi harita ka non ya kainget-inget deui gitu harita. Tapi eta teh ku antusias penonton. Saresna penonton terlalu banyak yang membludak jadi sampai ka naik ke panggung. Panggung. Biasa itu teh dangdut lah saya pas naik teh duaan karek nyebut karek meureunan lagu lah hiji lagu terlalu mahal gitunya bisa diedit nya lagu-lagu Mickey Jet tuh pas jogo tuh ngarampeyak Panggung. Mang Ayi teh kayu ka banting we eta ku bus panggung teh kabayang. Tapi ka untung teh Ayi teh bisa keneh ngayeuh lah kitu mah ran kasalametkeun ngait da. Nah, kunaon ieu? Puntun. Teu ketah teu teh. Ampun Ayi, teu ketah Ayi. Untung ngait. Teu ketah. Ayi katinggal penyanyi katinggal intina Ayo nongwang harita? Alhamdulillah teh jadi di ohang di dieu tanu ngajungkel mah teh dieu Ayi ngagebros pisan. Jadi ieu mah ka dieu peuwing mah geus kaburu loncat. Pas aman pisan gitu nya. Pas ningali teh dituluykeun tadi nama tapi pas ningali Ayi teh geus hese. Jadi kondisina ge apa banyak kanu punten kanu hajat harita pokona duka saha. Pokona di daerah eta di daerah punten bilih harita ngan sakitu-kituna gitu ngahibur teh jadi teu bisa kitu. Kapotong ku panggung amruk tah ku panggung amruk eta urang hibur ya baraya YouTuber Wahyu Rajana sareng wahang manajemen urang hibur tah ngawang ngalagu lah setik melah lagu bebas banyak bebas we ya ada ieu mah nya ya diinspirasi ku lagu ieu lagu nunan ku meureunan ieu mah sigana teh kitu. Da ieu sok sering dibawakeun. Alhamdulillah nuhun pisan Kang eta Kang Abil. Kang Abil ya. Abil Jatika. Laguna da duka pokona mah abi sok nyebut teh kitu we. Lagu urang mah puan ieu. Eta ning anu nu siga kenapot motor urang mah. Kenapot motor kumaha? Da eueuh geus lagu Abil mah halus nya kan siga kenapot motor. Eta laguna kieu hayang. Benar. Kapalangnya. Itu kan motor dia. Aduh, Bil. Entah kata Bil. Ya, siap lah. Pokoknya hebat lah. Hebat lah. Kau kadi eta we dipetik we. Kebrokan lah. Aku nanya, mau bicara teh? Aduh. Teu nya, teu. Dewasa. Bicara. Mapai jalan sang. Dewasa. Terus enggak gitu mah apa? Cendol Masih. Sih. Dewasa. Wah, anak bisa nya. Dewasa ke. Nah, itu beda. Dengan tosan kan
Sanaon sakit Obat. Ieu hate tepupuh rasa daboan kepalanya Oyong patarema Betul, Bra. Aing sok lieur kitu lah aing. Ini lieur orangnya ega bedaan tapi hayang tapi itu bisa. Heeh. Coba tuh apa? Oke, kakak. Atau lagu eta tuh apa? Ke baik tuh. Ayo. Monoke tetibra. Monoke tetibra kan tenan pen. Benar. Ternyata itulah nya urang teh da umahnya lagu teh da kudu benerna. Nu penting mah kieu, nu penting mah baraya YouTuber Wahyu Roy Channel terus terang. Suarana Kang Ohang luar biasa nikmat. Cik abdi mah. Kene masalah lagu apa teh apal mah da loba baturkeun teu apal lagu. Tamborain lagu batur lagu sorangan gara sok. Oh, gitu. Bener teh. Tapi kan ari vokal mah suara mah kadang oh iya genah suara. Kan gitu. Nya pokona mah kieu we. Uing mah ngingetan unggulnya. Ya, ngingetan ka sakurna saha wae ka para nonoman. Tah gitu Rek pesannya pesan-pesanna lah. Tadina seni mah usik junior. Jeung eueuh jagonya. Eueuh jago. Da yang penting sing tumanina dina ngajalankeun pagawean ieu. Tah eta. Terus kieu nya itu tumaninah we urang malah dari profesional mah da pirakuting teu apa profesional gitu kan. Jadi sing nya urang teu ngeuna dina ieu gitu nya. Sing junun nih. Sing junun tapi lain tapi ulah make target urang hayang siga anu urang siga anu. Ah bener. Kudu nu penting mah jalanan nikmati pokoknya sok we insyaallah da isuk page toge lamun batur geus nyaho mah bakal ngahargaan saha deui ngahargaan. Siap. Iwati urang. Iya, iwati. Pokona ulah era nganjerkeun budaya. Tah eta. Anggap we keun bae urang berjuang nu lain-lain mah geus aya. Geus aya. Urang mah nu ku urang tekadkeun keun bae da urang ge. Anggap we urang sebagai pejuang budaya. Tah. Oke, baraya YouTuber Wahyu Roy Channel, rupina sakitu nanti Kang Ohang, Kang Aep, Kang Ajay, sareng Kang Ajun Wargan. Oke, si Puri Wahyu Roy. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu dalam acara Ngadu Bako. Ngadu bako. Ngadu Bako. Ngariung, ye, bari jeung kongko. Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu Bako, Dewa Suro Eceka. Ngadu Bako, wow, Ngadu Bako. Ngariung, ye, bari jeung kongko. Ngadu Bako. Ari Ngadu Bako. Ngadu Bako, Dewa Suro Eceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.